Ayyuhalladzina amanu hai jelema nu ariman ka Gusti Allah rek laraki rek awawe la yabluwannakumullah yakin Allah bakal nguji ka aranjeun ka babisain ku kreditan tanaluhu anu bisa babari dicekel aidikum ku leungeun daratang sorangan kredit teh ka imah dek ngeridit mobil datang dek ngeridit motor datang diangsong-angsongkeun ka imah komo ai gincu mata madu geus das warima hukum nu galal de mah urang kudu lempang ka ditu tapi tetep bae babari ieu dilarang ku Gusti Allah lialam Allah ngara Allah nyahoeun maya qafuhu bil gaib ka jelema anu sieun ka Gusti Allah secara gaib sieun teh ka Gusti Allah Allah teh Allah teh kadeu kurang tapi Allah innallaha ma'ana neuleukeun ka urang saha coba mayaqafuhu bil gaib nu sieun ka Allah begitu datang angsongan kreditan ka urang inget ka Allah Allah neuleukeun riba ieu kajian kuku mage henteu abdi mah moal ngredit moal abdi mah moal kadeuleu tegerna iman di jero dada tawaran deui ieu mah kredit tapi murah bungana teh 1% dinten 10% acan ieu mah lah ngan 2% doang ngan rada relay rada panjang nah ieu mah DP-na ge cukup 100 moal aing mah geus boga meuli cash bae meuli moal aing mah kadeuleu tegerna Waalaikumsalam bagi Bah belum ada motor ya di sini iya belum ada ini ya udah saya bawain deh mau pengen motor apa nggak punya uang gampang uang mah udah tiap bulan aja ya kecil anu oke nya 3 tahun dah udah ini mah ya udah bawain satu dah tuh iya teh kan geus leutik ya leutik iman di hate jelema eta leutik iman di dadana pagi Kiai pagi aduh pagi sibuk ya suka kemana aja ya kadang-kadang atuh undangan muludan aja maka lu nggak punya kendaraan sulit Kiai iya emang udah saya bawain aja di sini mau Avanza ada mau Kijang juga ada mau apa juga ada udah yang penting berapa itu udah gampang sama saya mah yang penting mah ada KTP sama itu aja surat keluarga udah gampang dah aduh itu aja nah ya udah bawain satu Kiai Blon kos gitu tah. Mana nu teger Kiai coba keluar. Demandak ngomong na puluh ya boleh ye. Ayo ngomongnya nager ieu mah cenah loba ieu santri nu ngaraji kuari mah jauh. Atuh bongan sia diacak-acak ku sorangan. Bongan sia atuh teu make ilmu. Boro-boro batur rek ngaji sia ge teu make ilmu. Keur ieu mah cenah ja ieu alhamdulillah batur ngaji 20 30 mah datang ka 70 aya kuari waktu sia teh aja di tim sukses. Segala naik ke panggung segala naon ya emang kos gitu temenang atuh lain bagian sia emang ngariung kuduna lain ngadoa bari cerik di luhureun panggung ngadoakeun kos karar itu ye suka teman teh jadi mamalah atuh atuh pazia ge lamun teu dibere duit mambung kan ngadoa sih kan itu banyakit dibawa ku nyana hayang dituturkeun ku santri moal bisa atuh ilmu Allah mah bisa pakai lalagaan kajeng teuing urang muka pondok pesantren niat ibadah dek nungtun santri aing mah keuna nyahoeun ka Gusti Allah belah dieuna keuna bisaeun maca kitab kabelah dituna keuna nyahoeun ka Gusti Allah abah ibadahna mantep niatan di jero hatena modal kos kitu aju pre bae kiaina sabulan sakali ngajina dituturkeun bae ngaji mah kos kitu tapi lamun urang geus mengkol tidinya mulai ngeredit hayu ti atut hayu ti WH hayu geus ti mana bae geus hayu ceramah hayang cawambon melulu moal dituturkeun kok bisa kitu Kiai lantaran pasantren mah neuk ngembangkeun ilmu Allah non teknis cek urang ketos non teknis nyaho aing teh nyaho eta di luar teknis pondok pasantren mah geus lamun pondok pesantren make teknis cara pondok pesantren modern dunia tama pesantren mah non teknis teu kudu make teknis pesantren mah lantaran dek nungtun jelema dibawa ka Allah asal dirina madep ka Allah bakal dituturkeun teu kudu make teknis udangkeun budak peuting tahajud berjamaahkeun tahajudna
balik we boro-boro tahajud sholat henteu non teknis pesantren ulah di pikiran teknis asal betah bae heula di pondok asal betah bae heulanan teu kudu ngaji geus pokona memasak masak teu kudu ka masjid heulanan asal betah bae heulanan ge isinan sorangan aing mondok geus sabaraha bulan ieu dahar bae can ka masjid tegar ulah non teknis pesantren mah deuleu riwayat waliullah pesantren mah teu kudu dititahan ngaji jang ayo sing bener ngajar teu kudu cicing di pondok pesantren masak kayak beak duit bapana nang sebulan 2 bulan kakarak ngana ka masjid berjamaah Allah akbar nongkrong ngajinya kitab naon kitab aing macan boga molo ka ngaji geus ya ku kieu ge asal betah bae cenah teu aya aturan ngaji teu aya aturan sing ade ulah salah lantaran pondok pesantren mah aya anu setahun bisa ngejar 10 tahun beda ilmu Allah mah dikejar sabulan bisa mengejar pelajaran 10 tahun gitulah ya Allah lamun geus mere ilmu kahiji santri masya Allah eta mah make teknis gitu modern tah mah di mustak kita mudirun tah mah moborot pondok pesantren mah tiba heula ge sok kira tiba heula ge santri botakan kos du frustasi ka masjid kabeladi da geus embungnya sih bau suka gitu bae mun babaturan saya eta tanya saya satu kumaha aing bae sapieur ka Allah mah teu kudu bisa kecuali ka mall ka Allah paling jeung ngabatur aing jeung sia sih telok nyese geus atuh bararu bentek eueuh masalah dahar teu puguh waktu emang santri puguh waktu henteu coba bapak-bapak ibu-ibu datang ke pesantren Cilok jam sabaraha bae aya bae nu masak jam sabaraha bae aya nu masak tas subuh aya nu masak jam 7 aya nu masak jam 8 aya nu masak jam 10 aya nu masak jam zuhur kiai ka masjid nyana masak asar batur ngaji nyana masak peuting waya istirahat nyana memasak keneh bae aja dicarekan ku kiai nah ulah emang kos gitu pondok mah bebas di pondok aja salah cenyahoeun kabeh ka rahasia pasar teh inget awas nu dek diturunkeun ilmu ulama wali-wali Allah ditarimana kudu nu bersih teu meunang aya paksa-paksaan kudu nu loyok nu rendah hati anu bener-bener endek nu mantak lamun teu betah ku teu betahna bae ge teu boga bagian teh budak ilmu kawalian teu betahna bae anak di pondok pesantren teu boga bagian ilmu kawalian ku betahna bae ge teu bisa ngaji wali eta budak mun bapa mah santrenkeun anak diitung ku ari geus 10 tahun padahal teu bisa ngaji ulah dikukumahakeun geus jadi wali ye emang bae lain deui atuh lain dari pondok pesantren teh meunang aya aturan-aturan eta mah aturan-aturan ge sewaktu-waktu teu berjamaah saleter eta mah sakadar ngagiatkeun doang kiai teh teu salat subuh berjamaah saleter di jero hatena mah biasa-biasanya supaya budak giat doang kebelah dituna geus giat batu geus henteu deui mana aya nu langgeng aturan di pondok pesantren tuh biasa bae tuh sabulan 2 bulan guys jangan rada betah mulai ngaji sorogan ilamanan lawan mina bina tu ambilin baru ceramah tu bukan mantul kita bang ngaji di pondok makos lalagaan nabi jatuh mana bayadun lang saminggu tuh ngaji ngaji tadi pohon deui ya tatepkeun aing geus geus kitu bae pokona pondok pesantren mah setahun 2 tahun 3 tahun 4 tahun 5 tahun 6 tahun aya muludan di mana ceng sia pesantren geus kebal coba sia jadi MC tukang ngatur-ngatur teh siap
padahal mah aing can bisa ieu sebenarnya ngan pantang mundur santri mah konsepna ti ditu mundur komo bab ngariung mah jadi MC ngadadak bisana santri emang dididik ku guruna titah jadi protokol henteu pendidikan protokol pendidikan MC begitu bisanya na kebeneran dari korina jeng korina can datang hawasina aceng banyak siap nyana pan jadi kori pohara jasa pan ya beda sautak saeutik lah beres ya tuh sambutan tuan rumah aceng bae lah sambutan tuan rumah sekalian guys gas mau balik lambat macet nyaw datang nyaw teh aceng siap diborong ku sorangan bae datang ka imam nya ngalamun bae ya aing sina naonan cenah santri kos gitu emang aya nu dipetakeun ti mimina bahan-bahan ngaji doang ngaji kemetakna di imah kabeh santri mah kos gitu tidok aya coba ayeuna pipidatoan eueuh ti dituna coba kokorian eueuh ti dituna kumaha prakna bae tuh kakarak dinya mikirnya berarti iya nu kapake ye di lembur teh akarak nya mikir saeutak saeutik der bae geus 10 tahun diustadkeun tad kemana tad ulah marah emang gitu aduh aing naik jadi ustad dia isuk tad kemana orang nonton bola yuk siap ustad bae wae nonton bola menonton bola bae da ustad tah santri mah non teknis kajian gedeng teu meunang terus bae kiai na ngaji bae lillahi ta'ala teu meunang marah ka santrina teh ai lain boga maksud tertentu mah kecuali boga maksud tertentu ngadidik ku cara marah masalah brang 10 tahun 15 tahun kadeuleuh ku ari padahal mah di pondokna tilok ngaji tapi di imahna masyaallah kapake tuh cek lembur teh ajang ulah ka mana nya ieu masjid jauh deui di kokolot teh aing dikolotkeun burung jagna nya nah hatena seserian ya siap sapira jadi imam ya santri ogos gitu nun teu maju kabeh ge maju dak di Jakarta coba nu nyekel masjid pondok pesantren naon kata musola santri salap mayoritas hampir 70% Jakarta nu aya di masjid urang Pandeglang urang Serang urang Tangerang salap di Bandung sarua bae masjid-masjid dicekelan ku bangsa keluaran lain salap masyarakat teu narima heran dipaksakeun ge lain bae cak teh lain kos kitu lain padahal belum keluaran salap masyaallah salah sautak saeutik mah geus maafu naon eta teureuna basicna awalna memang maksud ibadah jadi ngeunaheun dibawana endek ibadah dibawa kudu sok ibadah nikmat tapi lamun masyarakat dek ibadah dipimpin kuno lain ibadah duduiteun lain deui bae hatena jadi teu sapagodos antara masinis jeung muatan lain deui sakitu hebatna capetang nya teh lamun khutbah capetang hate teh lain deui bae kunaon maksudna lain deuk ibadah lantaran santri mah didik nedek ibadah ngeunah eta mah variasi doang berkat-berkat mah kos kitu mah ibadah tuh matak pondok pesantren mah teu bisa kitu geus lamun kiaina mahiwal jadi tim sukses di partai misalnya kiaina milu di Golkar sabaraha kiai nu runtuh Tangerang Serang Pandeglang teu kudu ka Jakarta teu kudu ka Jawa Tengah Jawa Timur ambuk naon eta niatanana geus lain deuk ka Allah deui tah mantak sing hade ieu kredit ieu panyakit ka kiai kamari mah cenah aya nu nuturkeun aing ngariung ge diona guari henteu atuh sia teh guari mah geus boga apaan sana ngredit goblok kamari mah ku masyarakat teh punten mama guari mah punten mama nu kan aya kanan guari mah geus di luar nyaritakeun lain kiai mah kos kitu ngredit lain kiai temannya nama jangan doana ge ini tim sukses lain kiai di satu kangen mah kos gitu beda geus teu nyambung penyakit dibawa ieu la yabluwannakumullahu bisyai'in minas sayd Gusti Allah teh nyoba ka ahli Mekah ka urang Arab
lantaran kehidupan orang Arab teh ngabuburon dicoba ku Gusti Allah supaya ulah ngabuburon kebenaran harita teh keur ari ihram mereka Mekah wa muhrimuna jan selanjutna ge lain keur ihram ge ieu teh tepati bagus sabenerna mah dina kahirupan Maisha teh urusanana ngabuburon kurang bagus nu paling bagus mah tani nomor kedua dagang eta nu paling hebat mah Maisha nomor kahiji tani nomor kedua dagang enggak saya gitu dagang nage sing hade deui tani nage sing hade ku ayeuna mah nah ya lialam Allah maksudna Allah dek nembongkeun ka nyaho Gusti Allah ge lain Allah supaya nyaho lain Allah teh dek nembongkeun ka nyaho Gusti Allah nu Gusti Allah geus apalin ilmu zuhurin supaya kanyahoan ku urang saha nu imanna mantep ka Gusti Allah jeung saha nu imanna teu mantep ka Gusti Allah bakal kanyahoan ku urang kanyaho Allah teh bakal kanyahoan ku urang mantak ilmu zuhurin ya Allah setik banget mayakhafuhu bilwaib begitu diharamkeun titah ulah ngabuburon saat harita teh awas sing ade lamun masih kene aya anu ngarumpak larangan faman yatada ba'da zalika falahu azabun alim sahabai jelema anu ngaliwat wates takabur berarti tina sabada dilarang ku Gusti Allah teu meunang ngabuburon ai praknyana pasta dahu terus bae nyana ngabuburon padahal mah geus dilarang ku Gusti Allah berarti nyana teh teu ngateye kana larangan Gusti Allah ieu mah awas diancam ku Gusti Allah falahu adzabun kuari geus dilarang ku Allah ku Gusti Allah bang bunga bang haram kredit haram tapi nyana terus bae berarti tada teh pamani tada sahabai kiai pamani tada sahabai ustad pamani tada sahabai tokoh pamani tada sahabai masyarakat mukminin mukminat sahabai anu ngaliwat atas takabur berarti geus diharamkeun kredit diharamkeun buka bank terus bae cak Allah falahu azabun siksa wae tinggal nyaritakeun siksana apakah di akhirat apa di dunia kila cek sakaol mah di akhirat siksana engke bakal dibeuleum ku Gusti Allah dikerebekeun ka neraka jahanam naudzubillah min wakila cek sakaol mah fid dunya wal akhirah minimal jelema anu ngridit jelema anu ngadahar riba bakalna diberena hamwal hazan bingung pikiranna bingung nomor kedua gede beteng betengna gede lain gede beteng ai gede beteng mareuneuh ieu mah betengna gede beda gede beteng jeung beteng gede lain deui mun di kulon mah lamun dewetan mah nuju gede beteng di urang gede beteng reuneuh aya mah betengna gede lain deui aya ribaan dayut betengna dayut nyana mah eta teh tanda bahwa eta teh osok ngadahar riba cek nu gendut teh tapi teu ngadahar aing gendut padahal teu ngadahar ulah kasinggung we untung teu bae ieu mah keur carita panyakit di dunia teu teu bae aing sial cenah kiai gendut jan teu aing mah bab jelema teh ayeuna sakarakter jeung satipe jelema memang ku Gusti Allah dijieun postur tubuhna kuru bae sanajan gembul ge kuru bae teh mah aya jelema teh mun daharna gede lintuh mun daharna leutik kuru aya anu jelema teh saeutik bae daharna sanajan saeutik tapi lintuh bae beda-beda teh mah ngan ieu mah keur carita nyaritakeun falahu adzabun alim ieu nu asli nama jaga engke di akhirat geus teu samar deui ngan cik sakaol mah sarua di dunia ge bakal dibere di dunia di akhirat na jelas di dunia na hiji bakal dibere penyakit penyakit hazan penyakit syak jadi ieu bingung bae prihatin bae mang bae eta teh suuzon ke ka jelema suuzon bae coba ge kiai anu asup Golkar mah ka jelema suuzon bae kiai anu asup ulah asup Golkar pamarentah bae nyana sering jeung pamarentah bae nyana asup di jero suuzon bae ka jelema teu meunang nanaon suuzon bae mantak boro-boro jadi wali jadi solihin ge lain diganti ngaran moal
moal lantaran suudzon. Coba lain lalagaan asal kiai geus bergelut mukhalid jeung pemerintah suudzon teh terus bae kasasaha ge suudzon bae lain cakula sehingga ada besi pajar cakula buka ge kitabna dina tafsir lain cakula kula mah ieu mah ngan nyambung lidah doang ngan kadengna ti sungut kula cabok sia ku aing suudzon bae ge asal geus aya ka pemerintah bae kanu lain teh suudzon bae. Tapi lamun cekas kiaina waya jeung pemerintah dakwah aing mah ka pemerintah ge waya jeung pedagang dakwah aing mah waya jeung masyarakat nya mah tilok aya suudzon-suudzonan biasa bae ka Gusti Allah nek duduhkeun ieu mah aing mah ka Gusti Allah waya nita ngazakat waya nyaritakeun teh jujur ka pemerintah teh pinarakaeun ka mah kabeh ge jelema kabeh ge yeuh bakal pae lempeng ngeunaheun kadengena sanajan teu nuturkeun Kedua sanajan teu nuturkeun ngan kadengena mah tetep bae ngeunaheun atuh nyahoeuni nya lagi kanu ngeunaheun mah masyarakat ge aya nuturkeun mah henteu tah eta kos kitu tah lempeng. Nah ieu keur carita falahu adzabun alim bakal disiksa famani tada jelema anu teu nuturkeun ka Gusti Allah pasti disiksa. Di dieu keur carita cobaan masalah buburon kunyana dirumpak atuh puguh ku Allah dilarang kunyana dilaksanakeun takabur berarti teu nurut ka Gusti Allah pasti disiksa anak puguh ku Gusti Allah dilarang ngeridit teh terus bae motor ngeridit sepeda ngeridit imah ngeridit dahar ge ngeridit terus bae tah eta teh falahu adzabun naudzubillah min. Mudah-mudahan orang gabehan dibere caang hati orang dibere cekas hati orang sehingga orang narima aturan-aturan ti Gusti Allah bisa ngalaksanakeun sagabeh parendahanana bisa ngajauhan sagabeh laranganana sehingga orang maot aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala digiring di masyar menuju surga Allah di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uga di bawah bendera panji-panji guru-guru urang anu ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal wallahu a'lam.